Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Ari Ratu Jangkung samangsa pamiri geus kadenge sarta sora sinden geus ngahalang teh inyana ngarengkene tapi teu ngaringki kepat ngalengkah. Ratu Jangkung ukur muterkeun sirahna marengan imitna anu donto teh gutak gitek tuh ger nu lalajo sarurak ayeuh-ayeuhan ngarasa helok ku ibing Ratu Jangkung. Wah edan ibingna nahaon eta teh bujur gutak gitek ari sirah muter eta kawas manuk bueuk ih cik salah saurang nu lalajo panona mencrong ka Ratu Jangkung. Euy mata kleuneng ieu kana hulu muter kitu mah euy sarjang temal baturna bari ngagak-gak seuri. Ratu Jangkung terus bae muterkeun sirahna bari imbitna gutak gitek kawas karamian. Raden Sata atawa Raden Siga gagancangan naik ka panggung rek maturan ngibing ka Ratu Jangkung. Mireng aya lalaki anu kadinya. Sirah Ratu Jangkung teu gudagi-deug deui manehna ukur ungut-ungutan bari maledogkeun imut pangirutna. Uguh bae Raden Sata kacida bungahna boga angkeuhan nyimojang teh katarik atina ku dirina. Raden Sata terus bae ngengklak ngibing marengan Ratu Jangkung. Ratu Jangkung beuki sumanget gutak gitekna lantaran aya jalu nu maturan ngibingna. Samangsa pamiri geus cacap Ratu Jangkung gura-giru kaluar ti panggung. Ger nu lalajo sarurak bari kaleprok. Kebat lampahna Ratu Jangkung. Inyana lempang ngalanggeor ngajauhan ti panggung hiburan. Ari Raden Sata terus bae nuturkeun ka Ratu Jangkung. Ke bade ka mana ieu teh Nyai? Cek Raden Sata anu nuturkeun ti tukang. Bari teras mulih Kang kaleresan rompok abdi mah caket ti dieu. Walon Ratu Jangkung bari imut ngagelenyuk. Duh hawatos teuing atuh geus lah ku akang urang jajab. Sanesna naon ieu teh hariwang lumampah dina kayan wengi mah. Itu pokna Raden Sata haat arek nganterkeun Ratu Jangkung ka imahna. Hatur nuhun Kang
abdi bingah pisan ngadanguna. Walon Ratu Jangkung teu boleh imut ka Raden Sata. Dua anak lempang ngarendeng, leungeun Ratu Jangkung nyekelan leungeun Raden Sata, les jirim Ratu Jangkung jeung Raden Sata ngaleungit di dinya. Raden Sata dibawa ku Ratu Jangkung ke alam siluman, sakumaha papatah Ratu Arum, lamun aya lalaki anu marangan dirina samangsa ngaronggeng, geus tangtu eta teh pisalakieunana. Ratu Jangkung ngagugu kana omongan Ratu Arum banget ku percayaana. Malikan deui kana panggung hiburan, Ratu Arum geus aya di luhur panggung, lawon bodas anu nutupan beungeutna gancang dilaan. Para tatamu ngadadak repeh, nu lalajo pada simpe, sakabeh paneuteup manco kanu geulis campernik nanding widadari. Ieu euy hebatna ronggeng mah pagbaleba teh, miboga ronggeng anu kacida geulisna. Tak ngadik ati pikeun nu lalajo mah, ceuk hiji lalaki panonna neuteup meh teu ngiceup ka Ratu Arum. Eta euy, oh kitu pisan si pangalmuy teh kacida geulisna, hese neangan bandingna. Duh, eueuhna teh eta pan si pangalmuy macan kabejakeun nyeun talajak teu bener. Oh da geus pasti atuh loba para menak pangagung nu hayang ngiwat dirina. Tapi nepi ka danget kiwari euy eta si pangalmuy panceg kana harga dirina. Matak sararea oge ngarasa ajri teu waniun calutak ka si pangalmuy mah. Tembal baturna si lalaki ngarasa reueus ka si pangalmuy. Samangsa pamiri geus kadenge kitu di sora sinden Ratmi wehwer geus ngahaleuang, Ratu Arum ngaringki kepat ngalengkah lalaunan. Imutna ngagelenyu marengan imitna anu tenggeng ngagiplek. Ger, nu lalajo mingkin eak-eakan ngarasa kataji ku ibing Ratu Arum. Aya kana dua kurilingna Ratu Arum ngaringkigna, matak deung deuleueun nu nempo, matak kataji nu ningali. Samangsa pamirig ancar laer, leungeun Ratu Arum ngajulang ngapak, awakna semu doyong, marengan beungeutna anu dangah, panonna meletet, lameuy nuruh-ruy ngarenyu mata kuruy, imitna ngageboy ka luhur kahanap, sakapeung ngacet dicentok leuleus liat. Atuh jep nu lalajo jempling ukur panon nu hookeun manco ka Ratu Arum. Para tatamu ukur barunceulik neuteup kanu keur ngageanggaang ngaliang teh, sawarehna bari calawak ngaladeh ngacai teu kakemot. Sakabeh nu lalajo awakna ngadadak pating sariak, amegan pating harega kawas anu ripuh. Samangsa pamiri geus kadenge kawas sasari, Ratu Arum ngaringkig deui. Ger, nu lalajo sarurak beuki motah kawas nu kaedanan. Para tatamu geus carengkat hayang nereleng lumpat ke tengah panggung, maturan Ratu Arum ngibing. Untung para punggawa ngabaris ngahalangan kana ketakna para tatamu. Kitu deui nu lalajo teu bisa hojah lantaran para punggawa kacida kekepna ngahalangan nu lalajo bisi boga karep arek naik ka luhur panggung. Berkah nepi ka pintonan lekasan taya kajadianna naon. Sok sanajan ukur salagu sarerea ngarasa sugema kana ngibingna Ratu Arum. Lantaran ajan sakedeung tapi miboga daya tarik nu matak ti belat pikeun balarea. Sok sanajan heuh pintonan si pangalmuy ukur sakedeung tapi matak natrat euy kana implengan. Eta we gitekna matak lungleng kana pipikiran. Ajedud kana rarasaan teh. Asal lalinu kana pusaka turunan ieu mah. Aduh. Pokna hiji lalaki nu keur diuk dina bangku bari ngagak-gak seuri. Wing mah moal bisa ngomong euy, ukur bisa nyawa ngalalobah. Pokona mah matak weureu lah ibing si pangalmuy mah. Temal baturna sarua ngagak-gak seuri. Naon anu diomongkeun ku eta dua lalaki? Kitu pisan anu kaalaman kuno sejena.
Samangsa si panggal muih minton geus pasti mata krujad kana pipikiran. Ocapkeun deui kayaan di lemur nagra, disaprak papangih jeung Kunti Caci, Mang Isro tuluy gering awahing ku baluas. Inyana teu bisa cumarita samangsa ditanya teh. Ukur ngabige kawas katenung, panona ukur molotot kosong kawas jarauh paninengan. Itu deui beungeutna anu kasebrot ku Kunti Caci, jadi barial barentol JR beureum jiga kaligata. Kacaritakeun Kunti Caci anu aya di imah Ambu Esin, harita wanci tangange atawa sakira wanci tengah peuting. Kunti Caci keur aya di hareupeun hawu ngadederek niup seuneu. Ari beungeutna masih keneh pinu kumehong tina pangepelan. Kunti Caci ukur nengetan kana hawu nu seuneuna ruhai. Sakapeung ngareretan kana boboko sabab didinya aya sanguan keneh. Lalaunan Kunti Caci cengkat leungeuna ngarawel boboko, panona alak ili kawas hayang sidi. Lamun hayang haneut kejona dikumahakeun? Gerendeng Kunti Caci bari gek diuk deui dina jojodog. Antuk nama Kunti Caci nyokot katel terus baik ditagenkeun dina luhur hawu. Borolo sangu tina boboko dikana katelkeun kabeh. Kunti Caci nyiuk cai sagayung, wur dipake manjur sangu dina katel. Puguh bae, katel panas dijeos ku cai atah, sorana ngajorojos tarik pisan. Kunti Caci tangka ngagurubug, awahing kureuwas meureunanya. Panona anu boloto teh nempo kana katel anu ngagolotrok. Heuleut sawatara waktu, Kunti Caci nyait katel tina hawu, ditunda dina gigireun hawu. Neneng, neneng. Kadenge sora sobatna, Kunti reuwig ngageroan ka Kunti Caci di luar. Adieu sia teh reuwig, uing keur di jero imah. Tembal Kunti Caci nitah ka Kunti reuwig sangkan asup ka imahna. Teu lila Kunti reuwig asup ka pawon sakumaha panitah Kunti Caci. Barang geus aya di pawon, Kunti reuwig ngoceak samangsa ningali beungeut Kunti Caci anu lamedong kumehong. Untuk kala aya riwa kapeong, cek Kunti reuwig inyana rek ngejat kabur tidinya, ngan baju Kunti reuwig kaburu diceklan ku Kunti Caci. Rek ka mana ilaing reuwig? Awas ningali riwa bae, cek Kunti Caci. Ukur katingali matana anu bolotot sabab beungeutna mah pinu kumehong. Kunti reuwig teu nemalan ukur buncelik ningali kana beungeut Kunti Caci. Ieu teh ilaing neneng, cek Kunti reuwig cangcaya. Panona anu bolotot teh teu sirikna bijil kabeh nyidikeun ka Kunti Caci. Na ilaing kunaon reuwig? Awas nu linglung, kalinglapnya ka uing. Uing beki geulis kitu. Kunti Caci dungdak dengdek kumeulis meureun ti ditu nama. Eta banget ilaing kunaon neneng? Nigenghe kawas kabeulem. Kunti reuwig tutunjuk kana beungeut Kunti Caci. Aruk kawas kabeulem. Kunti Caci ngajenghok ngadenge omongan Kunti reuwig teh. Heueuh, kawas kabeulem neneng. Aduh, alang siang loba teuing si duru. Kunti Caci teu nemalan, manehna ngarasa reuwas. Pada ngadenge beungeutna nu pajar tutung kawas kabeulem teh. Kunti Caci rurat reret nitenan kayaan didinya kawas aya nu diteangan. Teu lila Kunti Caci ngadeuketan kana palebah gentong cai rek ngeunteung ti ditu nama.
Barang lol kana gentong anu pinuh ku cai, atrapisan beungeutna ngalangkang. Astagfirullah, sirit Batara nu badag. Aduh, kenyut bapana. Cek Kunti cacih ngagurubuk, bari langsung ngejat ngerasa sieun ningali beungeutna nu tutung badis kaduruk. Tobat ieung, beungeut uhing nu hejo carulang jadi gereng badis lutung. Kunti cacih ngabebeutkeun maneh kana palupuh, hing bae ceurik bangun ka nyenyerian. Kunti reuwig reuaseun ningali sobatna ngahing-hing ceurik teh. Inyana ngadeuketan diuk ngarendeng jeung Kunti cacih. Ngarasa watir kana nasib sobatna, Kunti reuwig milu ceurik ngarasana langsa. Tungtung nama dua jurig Kunti paungku-ungku di dapur bedah Cimata ngagukuk mata khawatir. Cimata Kunti cacih ngurutug kawas hujan silantang. Ngalembereh maseuhan beungeutna, sakapeung sok diusap ku leungeun bajuna, kalilaan mah. Mehong anu aya dina beungeut Kunti cacih jadi eueuh, kabawa ku Cimatana, sawarehna leungit kausap ku leungeun bajuna. Ampura reuwig, bisi uing ponok umur, beungeut geus tutung kieu mah moal aya deui jalu anu kapiduriat ku uing. Duh sakali deui, hampura reuwig, uing sok banyol ka ilaing. Memeh lebaran, uing minta dihampura. Kitu pokna Kunti cacih bari eueuriheun. Inyana ngarasa ponok pangharepan lantaran ningali beungeutna nu genghe kawas kerud. Ontong ngomong kitu neneng, kan bae teu payu ka jalu oge, enggak moal ngaririwaan sugan. Temal Kunti reuwig ngalalemu ka Kunti cacih. Montong ngalonyeng sia teh reuwig, uing teh keur kingking nandangan ka sedih. Panon Kunti cacih muncereng ka Kunti reuwig. Nah saha nu ngalonyeng neneng? Uing mah da ngomong saujratna. Tapi nyarita moal ngaririwaan. Kapan urang duaan teh ririwa sia teh reuwig? Kunti reuwig teu nemalan, asa bingung ku pikecapeun. Ngan barang ningali kana beungeut Kunti cacih, Kunti reuwig colohok, sabab beungeut Kunti cacih geus teu hideung deui, bersih kawas bihari. Eta beungeut ilaing neneng. Leungeun Kunti reuwig tutunjuk kana beungeut Kunti cacih. Kunaon beungeut uing reuwig? Kunti cacih ngarasa reuas kasieunan beuki tutung. Kunti cacih ngoreja terus bae muru kana gentong cai. Breh katingali beungeutna geus lita deui, geus bersih deui kawas sasari. Beungeut uing geus geulis deui reuwig. Mun ilaing geus mantuan milu ceurik. Pokna Kunti cacih ngarasa bunga, dumeh beungeutna teu hideung deui. Kunti cacih teu sirikna ngengkla kawas ronggeng bari leungeunna kikiplik. Kunti cacih diuk deui dina jojodog. Bisi ilaing arek barang hakan, teangan bae anu sakirana ilaing beuki. Cek Kunti cacih terus bae nyokot piring, sangu nu aya dina katel disudu ku piringna. Barang ngadenge omongan Kunti cacih, Kunti reuwig ka cidabungahna. Lantaran kakarek harita, Kunti reuwig asup ka jero imah manusa. Kunti reuwig gentak cengkat, inyana langsung ka karata kana pago nu taya pantoan. Kawas budak leso tina isan. Kunti reuwig nalaktak sagala dicabak, sagala ditempoan. Aya tolombong disingkaban, ningali wadah dibukaan, sakapeung sok diletak bari terus diamuan. Kitu deui kana tetenong sarua dikotekta.
Ari Kunti cacih tenolih ka sobatna, manehna mangadekul dahar jeung opak sesa peuting kamari. Telila di antarana Kunti reuwig jug ngarumpuyuk teu sirikna ngagubrag kana palupuh atuh puguh bae Kunti cacih ngagurubug sungutna anu pinuh ku sangu teu sirikna mungsrat. Amuing kunaon ilaing teh reuwig? Cek Kunti cacih ka cidaruaseunana ningali sobatna teu pupuguh jug ngudupung. Ari Kunti reuwig teu nembalan ukur ngap-ngapan kawas kotok nu kacekek. Panona juuh ku Cimata teu sirikna ngucur kawas pancuran. Puguh bae Kunti cacih beuki tagiur. Geus teug bae lamun Kunti reuwig teh kasibat. Palang siang ilaing teh kasurupan reuwig. Tapi ke ari riwa kasurupana kunanaon? Cek Kunti cacih ngagerendeng sorangan. Tapi awahing kureuwas jeung tagiur barabat bae Kunti cacih mapad kalimah jang jawokan. Mingkem cangkudu cangkuwek-wok nu calik digiri emah takokak nu ngagegeh dileuwi emah takekok nyuhunkeun pangriksa ka si reuwig congcorang nagog bolotot ambuh teu ngadeuleuh kanu ngadungkuk neda ampun paralun lumaku teu tatapa sini kanu kagungan mangga gera jengkar ka para karuhun gera mulang ka asal para luluhur. Wah waras walagri kawas bihari jag-jag waringkas jiga sasari. Kitu pok-pokanana Kunti cacih sungutna nepi ka monyong-monyong we niupan beungeut Kunti reuwig. Ari Kunti reuwig ngadon calawak huntuna nu rangeteng teh cara rengkat Cimatana terus bae murubut teu kaampeuh. Kunaon ilaing teh reuwig? Kunti cacih ngagibeg-gibegkeun awak Kunti reuwig. Walon Kunti reuwig bari tutunjuk kana sungutna. Hayang dahar ilaing teh reuwig? Cek Kunti cacih tumanya. Kunti reuwig ukur gigi deug. Temal Kunti reuwig deui bari anger tutunjuk kana sungutna. Ngomong ilaing teh atuh reuwig lain ukur wah we kawas kencrit karek borojo. Pokna Kunti cacih teu ngartieun kana omongan Kunti reuwig. Hayang daging kotok ilaing teh? Kunti cacih tumanya deui. Cek Kunti reuwig beuki tarik sorana ngarasa amek meureunnan ka Kunti cacih. Tobat teuing reuwig kawas lain Kunti si amah adon ngahaleho badis orok. Kunti cacih sarua ngarasa amek ka Kunti reuwig. Ngan barang disidikeun kana sungut Kunti reuwig tetela sungutna pinuh ku cengek bareureum sigana mah basa ngotek takana tetenong aya cengek nu geus bareureum. Disangka ku Kunti reuwig mah rasana teh amis kareueut da meureunan beureum teh. Cengek anu sakitu lobana teh di dahar kabeh rasa mokaha keur aya di imah manusa meureunannya. Puguh bae sungutna asa direrab letahna renyem awahing kulada. Pon kitu deui ti corona ngadadak asa nyelek hese cumarita. Kunti cacih surti kunaon pangna Kunti reuwig juuh ku Cimata sarta ngomongna ngablekbek. Sing horeng geus ngadahar cengek teu beda jeung manehna basa ngadahar samel sacoet samangsa jeung Ratu Arum keur dinu hajat. Dasar Kunti belegug ilaing mah reuwig. Ayo kadon ngalebok buah jangkar kehet. Pokna Kunti cacih bari nyikikik seuri.
Inyana cengkat terus baik mangku gentong. Cai dina gentong teu sirikna ditohtorkeun kabeh kana sungutna Kunti Reuwig. Teu sakara-kara Kunti Reuwig nguniang hudang, awakna bibir gidigan. Eta teh kahakana naon neneng? Sungut asa rek coplok, genggerong nyelek hese ngomong. Cek Kunti Reuwig letahna lel-lelan badis oray. Ilaing mah ari barang hakan teh tara-tatanya yang jikedewek weh. Eta teh katuangan Kanjeng Ratu, ngaranna teh buah jangkar kehep. Kupantar urang mah mal bisa dihakan lantaran bakal jadi matak deuleun. Inggeus ngarah cager mah urang dahar kejo ayeuna mah. Temal Kunti Caci bari inyana nyokot piring. Sangu dikeduk ku piring, song dibikeun ka Kunti Reuwig. Dua Kunti balake cerakan dahar bangun paronyo na keranan. Kocapkeun deui kayaan Nyi Mimi nu keur aya di nagara jin Islam Cakrabuana. Disaprak apal lamun dirina patuker tempat jeung Ratu Arum, Nyi Mimi tara loba pikiran, inyana jongjon bae ngaratuan di nagara Cakrabuana. Kainung bapana teu ngarasa melang lantaran banget ku percayana ka Ratu Arum. Dina hiji waktu ka nagara Cakrabuana kadatangan tatamu agung nyaeta Raden Ningrat Kancana. Ari Raden Ningrat Kancana putrana Prabu Anggada ti Karajaan Talaga Herang. Ari biangna Raden Ningrat Kancana nyaeta enden sepuh Ratu Adriana. Datangna ka nagara Cakrabuana tayalian sejanepungan Ratu Arum. Najan can kungsi pajonghok jeung jinisna, Raden Ningrat Kancana geus ngadenge kana kagelisan Ratu Arum anu kaceluk Ratu Toloheor tukang ngablu ka mana badeosna. Tangtungan Raden Ningrat Kancana teu beda jeung manusa lain bangsa buta atawa duruweksa. Pon kitu deui dina ageman, nagara Talaga Herang sarua ngagem agama Islam kawas nagara Cakrabuana. Ari tangtungan Raden Ningrat Kancana kacida gagah jeung gandangna. Miboga rupa kasep ngalempereng koneng, tagog raspati nu weruh ku panalar, teuteup heulangna matak ngaruntagkeun mamaras kaum wanita. Imutna matak niruk jajantung, matak ngiwat rarasaan para wanita. Basa datang ka nagara Cakrabuana, Raden Ningrat Kancana dibarengan ku patihna nyaeta Raden Wirayuda. Patih nu sohor ku elmu kawihna matak tibelat samangsa inyana ngagalindeng ngahariring. Heuleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah urang lajengkeun kana episode anu 40 nya dina video anu sanesna. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.